Alhamdulillah, Neng Fitri, entot, anu sakumaha kalintang capena tadi menakan tanyakan anu panjang. Gitu-gituna tanyakan teh gitu-gituna ka dieu mah. Gitu kumaha sih teh? Gitu pisan. Kalau wihan. Panjang bisa gitunya. Oke, urang sapaheula seperti biasanya kau pamirsa di mana wae ayana para YouTuber di mana. Teh lah kau ka aki-aki jeung nini-nini Nya, bapak-bapak jeung ibu-ibu. Nya. Oke teh lah kau ka ujang-ujang jeung neng-neng. Leres bisa. Patepang sareng sim kuring di sarangan ku Kakak Uci ya. Di sarangan kusim kuring Neng Fitri Kania. Abdi entot. Alhamdulillah Neng Fitri ayeuna teh urang teh aya di tempat pademukan di mana teh? Di kata wisana tadi teh di Kampung Baros. Kampung Ih, lain. Mana? Tapi ya mah di Urjasari. Oh, mau ke Arjasari teh mana? Desa Baros. Arjasari eta mah. Ieu mah lain Arjasari. Nya. Baros mah desana. Oh, Baros Desa. Baros mah desana, ieu mah pami telapat mah Cimentri. Kitu pami Oh, telapat. Cimentri, Laras Pokona pisan mah Cimentri. lamun hoyong leuwih uninga mah ke urang taroskeun kana nomor wajib. Sana nomor wajib. Tah, alhamdulillah Neng Fitri sentot. Ya. Kumaha Kang Urang Ucil? teh teh aya di pademukan seorang artis, seorang pencipta lagu, Nya. Terus? oke seorang pejabat. Pejabat. Komplit pisan. Komplit ieu pejabat naon, Kang? Pejabat nguping wartos mah nyaeta Bapak Kades. Oh. Cek orang Sunda mah sesepuh lemur. Laras, sesepuh lembur. 10 mur. Nah gitu. Pamirsa sadayana hayu urang kepoan. Urang kepoan bumina Bapak Kades ya. Kurang longok. Kurang longok. Ayo. Kemon. Siga nama. Pokona mah kemon. Urang ini. Assalamualaikum. Jalamaan. Ayo. Kemon. Mari. Tutupannya. Nah, pamirsa sadayana ayeuna sim kuring terus aya di lebat. Tapi saacana aja om. Mene oge urang ninggalna lah. Wah. Kayak pisan abi di kapungkur ya mah. Kumaha gitu? Arek beser 2 pincuk nu kieu. Lah, payung 2 pincuk puguh we da nasi kuning Oh, payung 2 pincuk. Ya kade tong isaranian. Taunya lah Gusti. Kumaha tong? Kayak mobil. Lain tahu nu gimana. Kang Ucil. Kayak culik-culikitan. Di sini asa ada fotonya ya. Pantesan ini ada tulisan di sini. Lain. Tadi Tot, gijing ladenya tot. Berarti Neng Fitri. Berarti mobil si Abah. Nanti teh. Abah Wiw. Abah Wiw mah anu ieu pamirsa. Janten anu ieu berarti sanes ya. siga nama. Anes eta mah. Nah, pamirsa. Nah, kata wis ieu mobil teh aya tulisan Abah Wiw. Wiw. Tapi nu ieu mah teu aya. Pokona mah ke urang taros-tarosnya, tapi kalintang ieu mobil mah cek kuring gitu mewah pisan. Wah, bisa dibuka nih. Hah? Bisa dibuka nih kan? Ekstra ayo aku ya makan. Seungit pisan. Luar biasa euy. Mobil halus ieu mah. Hah? Hah? Kuncina hilang euy. Waduh, kunci. Kacau. Di itu mana di itu? Teteh sanes kunci. Naon? Tapi sosina. Sosi. Nya. Kunci. Wah, iya mah euy curiga. Kumaha tuh? Ieu mobil pas sengit kieu pi. Seungit pisan atuh nu abi, ieu nu abi. Ah, lain. Ke. Aya naon ieu teh? Alah. Aya nu bogana. Aya naon? Sieun-sieun. Mana ieu teh? Sieun-sieun. Aduh. Punten pisan, aduh Abah pangarsa. Aduh. Tolong Abah. Alhamdulillahnya tuh. Punten, Mbak. Kumaha aya naon ieu teh asa? Aya orai Abah. Aya orai. Kelak isi setot. Iya, Kang. Aduh. Aduh, sia.
Keluar buru-buru lamun batur keluar. Teu ngilu keluar. Ah, ngaun abi. Mata kan kudu sigap. Naon atuh itu dasariun. Alhamdulillah bah sim kuring pangeteun ka Uci ya di sarangan Kuneng Fitri. Oge aya ieu sentot tadi teh uwi sakola. Ayo ngiring cenah nyaku api teh dicanak we. Alhamdulillah sok sanaos pangeteun capeknya kekesangan tapi alhamdulillah sim kuring ngaros bingah pisan bah. Resna tiasa potopang sareng Bapak Kades. Alhamdulillah bingah pisannya Kang Ucil. Salian ti Bapak Kades teh nu disebutkeun tadi pencipta lagu. Oge seorang penyanyi populer Jawa Barat. Alhamdulillah. Aduh, bah, sin kuring mah pengen langsung di payun mah ngahaturkeun pisan nya. Hatur nuhun pisan. Nuhun. Sok atuh dileueut saya nya. Oke siapa anu kadugumina. Kumaha teh aya naon teh? Kieu bah, panginten langsung di payun mah sin kuring mah hayang silaturahmi we sareng abah nya. Anu mawi panginten ka. Reuas bete. Nah, cing di luar itu papukis dina mobil sambar teh dikunci ku. Oh nya. Gitu. Eta mah lepat abahnya. Muhun. Ai edas pan ieu mah Fitri mah ningal mobil teh asa ningal bolu we bah. Segala dikieuan Mun teh. tak mendingan kieu. Nah, ieu bolu asli. Tapi ningal bawa asa ningal mobil gitu. Tak itu panginten banyak. Ya. Langsung ti payuna mah sim kuring anu paling utamina nyentek bit hoyong silaturahmi ka abah. Kalintang hubul panginten sepang sareng abah teh. Tah abi nyuwunkeun dihapunten oge boga milik ngawaga waktosna abah. Ento da nuju nyalse. Kalau rasa nuju nyalse abah. Unik. Alhamdulillah pamirsa anu sakumaha panginten komenan ti pamirsa para YouTuber sadayana. Sim kuring alhamdulillah panginten tiasa patepang sareng abah Anton Wikwiw wae eta nepi kumaha nyebatna ya abdi ya. Abah Wikwiw. Tah ieu Abah Wikwiw teh sapertos anu non teh tadi teh dina mobil teh stiker Mohon. aya. Hah? Ai panyahabi teh kitunya heureuy. Naon teh? Abah Wikwiw. Cing teh mah nya ai obong abah tapi Wikwiw. Asa ngahina apaan anjeunna teh nya papayung agung. Nya, tapi kalau rasa nuju sareng jalmina mah taroskeun eta teh tah panginten Abah Wikwiw. Wikwiw teh mah eta teh nami Wikwiw mah hanya lanian. oh lanian. Lanian gitu. Nah, Jadi lanian ti baheula terjemahan resep nyalung resep nabeung kakayaan jatni ka Kang Yayan itu teh. Budak igilisiran dina bilik minta jajan Wikwiw gitu. Jadi nalah jadi Wikwiw. Tapi dimaknaan ku abah sekalian gitu. Dimaknaan Wikwiw teh aya maknana. Aya maknana? Singkatkeun mah beureun wi ka wi we. Gitu. Wibawa komara wiwaha wirasa ta eta kadi. Tah, janten yang Fitri Wikwiw teh sanes sapertos pemegat ninga istrinya. Wikwiw sanes. Lain penguakan negatif jantan aya makna. Nah. Ayo tuh pemirsa, urang kuningaan ayo. Ayo Siap. Abah ti payun. Abah ti payun. Dijongklok. Dijongklok. Tadi dia kecil. Apa? Padomukan teh, rorompok teh, itu sasaungan teh di dia. Sasaungan teh di dia. Kadang-kadang lamun abah sok nangkring, sok ngobrol, padungan di dia ditepas di dia. Ditepas di dia. Nah, tepas kinanti ya. Itu namanya teh tepas kinanti. Tepas kinanti pemirsa. Pemirsa, namanya teh tepas kinanti janten tadi sim kuring mah di non teh garasi. Tah nama ieu rompokna Abah Wikwiw. Bah, urang kalabat sakada apa tuh, Bang? Di tempat Nyase. ieu teh Tepas kinanti. tepas kinanti. Pit, tot, namina teh Ditot. disekalikeun jadi pit. Fitri sareng entot jadi Pit pitot. sareng tot ya jadi pitot. Kedah nama abi mah disimpen teh di tengah tuh Nah, nya topit atau jadi dan topit. karena jantan itu harus disebut tepas kinanti. Tepas kinanti. Cigahna ieu kinanti oge aya hartosna ton Nya Ari kinanti mah jelas-jelas tina pupuh. pupuh laras. Kinanti mah tina pupuh, kinanti teh mun ceuk bahasa urang mah meureunna ieu teh pihartieuna teh harapan gitu. Harapan Jadi mau punya harapan ngagaduhan harapan anu maju gitu teh. Amin. Jadi kinanti teh ngagaduhan watak sapertos kitu lah. Ngagaduhan watak anu sapertos kitu. Jadi kinanti mah ngaran grup abah barudak di dieu. Oh, ngaran grup produk. Gitu.
tapi ditinggal pemirsa di dia aya angklung namina teh nya angklung terus di aya calung pit. Da aya calungnya. Langsung culang cileun. Daya. Aya wayang. Aya. Abah sok ngadalang oge. Henteu oge kan memang pecinta we kan. Pecinta. Oh tapi jika nama Kang Ucil tara sanes ngadalang apa? Naon atuh? Miara hayam. Wah, merah ayam nah. Itu kata wisata hayam. Hayam ageun. Ayam aja kan. Benjin Eta Kevin. mah sanes teh eta mah hayamna hayam wangkelang eta. Eta mah sudah niuhan da eta. Cik kitu we eta mah. Alhamdulillah ademnya di dieu nya. Adem mah sim kuring sakaya deui bah ngaturkeun pisan ka Abah. Perantos ngaluangkeun baktosnya. Jeung alhamdulillah teh pas ka dieu pas aya pit. Da sesaha tuh paminepangan jalmi sapertos Abah mah. Kepala desa, pasti kepala desa. Sosok Ya biasa ieu mah entot mah jeung hoyong deket jeung eteh wae deui ah kitu atuh. Budak SD mah tong ka awewe. Budak SD mah fokus heula sakola cing bener. Da abi mah henteu resep ka awewe, abi mah teu gaduh rasa abi mah. Rasa naon? Henteu teu kitu henteu abi mah teu gaduh rasa. rasa stroberi. Tuh, Pit ninggal eta foto Abah Anton Wikwiu teh tapi rambutnya masih enam panjang teh. Pada zamannya Pada zaman. Seperti sama gitu pada zamannya duka tahun 2000 sabaraha ya kintan gitu. Bah itu tahun seberapa? Ieu teh pami telepat mah tahun 2000 genep teh. Tahun 2000. 2000 genep. 2000 genep. Mereka album pertama Abah muncul di Pop Sunda. Dina Pop Sunda teh ieu Mohon, tahun 2000 genep. mohon. Dina album Jayanti. Sanes. Oh nya Jayanti laras Oh, pisan. Abah Pit di kuninga. Kuninga. Kumaha laguna Pit? Jayanti nuninang naninang gitu kan ya. Ah, nama kajeng nunang nunang. Terang rumpakananya Rupakan terang. Tah, Abah, sim kuring pangitan ngawakilan dari para YouTuber sadayana. Seueur anu naroskeun, seueur anu komen. Abah terjun kana seni di tahun sabaraha sih? Kumahanya da hari teh kelas genep SD teh Abah terus ngenangan teh Nining Maida gitu. Baheula mah tina kenang Abah lama tina kenang. Ya. Abah di bumi dia kenang. Aya aya. Dah, beres pisan Pit. Beres, Pokoknya mah teh urang diajar ngenang ya. Diajarkeun ku Abah. Tos nabeuh gitu. Kelas genep SD teh tahun 87 lah. Can lahir. Laras pisan Can kamu lahir Cil. Pitnya. Multi talenta teh laras ieu mah. Multi pisan. Dina bidang seni sagala rupi. Pit, abdi mah janten naon teh iri ka Abah. Nah, Jadi ku pangabisana. Wah, Abah mah teu bisa ngenang. Terus di nanti penyanyi pop Sunda, penyanyi calung Jawa Barat. Oke, salian ti penyanyi pencipta lagu. Seueur lagu-lagu Abah anu parantos diluncurkeun aku penyanyi sasaha wae. Aya. Di antausna tukang enjat nikah. Aya nu diharu. Aya nu Kuneng Wina. Wina. Aya oge anu seueur lah vokalis di antaus sapertos aya Kang Eli Karisma, Dudi Putra. Punten Abah, abi bade ngawagal heula, punten Abah bade nyiram heula ieu Biasa peot. tidak mau kahujanan. Moal eta mah apa? Plastik ya. Tapi kana nyebarnya pangitan tah kitu janten lagu-lagu Abah. Lagu-lagu apa seueur insyaallah. Seueur insyaallah pangitan tah pamirsa bogili aya nu hoyong nyobian nganggo laguna Abah Anteng Wikwiu kantun suping wae kapalihan. Naon teh Cimentrik Desa Barosnya moal birek pangitan maroskeun Abah. Insyaallah. Abah Wikwiu mah nya. Ku Abah ge moal burung teu di aku pangitan nya banyak. Mau burung di aku lain mau burung. Tah laras kitu bah. Nah, itu di aku mah meureun di gitu. Tah Insyaallah diangkat insyaallah. insyaallah pangitan diangkan ku Abahnya. Tong hilap oge salian Abah Anton Wikwiu kepala desa, pencipta lagu, penyanyi pop Sunda, Abah Anton Wikwiu oge seorang YouTuber tong salah. Abah gaduhnya channel YouTube Karek. Kakarek. Naon namina Abah? Soalna mah Naon namina Abah? Abah Wikwiu we. Abah Wikwiu. Abah Nah, Wikwiu. soalnya kieu teu apal da YouTube teh kumaha main kena da bahkan jelema baheula. Pohon. Jadi kurang apal karena main-main ke nukarar itu ternyata geuningan ayeuna mah rame di YouTube teh. Rame bah aya nama alhamdulillahnya janten Masuk para pemirsa YouTube penginten anu ningan ka Abah. Hampura we Abah teu apal. Gitu. Tapi ayeuna mah insyaallah. Insyaallah. Abah Wikwiu channel atau napi Abah Wikwiu unggul. Abah Wikwiu hilap deui lah. Gitu. Pokoknya mah kayak tinggal di handapnya kayak aya linkna kantun ku pamirsa di subscribe wae terus di pencet tombolna kanggo pemberitahuan video anu salajengna soalnya gratis tanpa biaya Pit ya. Oke di share, oke tong hilap di komen di handapnya pamirsa sadayana. Oke pangitan bah salian ti tepas kinanti
Abi hoyong nyobian kalebet dah. Mangga. Pit urang kalebet ge Pit. Urang Kami kepoan. tos, hayang kepoan, pemirsa. Ayo atuh Bah. Ayo. Urang kalebet Bah. Ayo mun. Tadi dia abah mah tempat anyang-anyangan deh. Anyang-anyangan. Tempat berkarya, kadang-kadang lamun wengi-wengi gitu kan para seniman sok karuin ka dieu. Oh barudak di mana wae eta rekan-rekan saya. Berarti Bah abdi oge sareng Neng Fitri sareng Sentot welcome tiasa ka dieu bedanya da abdi seniman pan. Sangat terbuka. Sangat terbuka. Bisa mau. Nanya, Alhamdulillah berarti abi mah bade dipangliwatkeun. Nah, makanya dipangliwatkeun. Nya atuh Nah, urusan ieu mah. tuh jantan itu tempat kempal-kempal seniman artinya dia dianya Berkarya lah barudak berkarya. Dan salah saliosna musisina tadi kasebat pun adi gitu terus di pun anak gitu seueur lah di dia sebenarnya. pertasan ti abi Bah pami ieu ngadamel studio dugi ka jumeneng ieu terus lami atau napi engal-engal Engal kene sih teh neme kirang langkung tilu sasihan lah. sasihan Tilu sasihan. ame tilu sasihan Dioperasikeun nama gitu. dioperasikeun nama tapi eta jobnya job anu tadi teh mana biji daun daun. Ya rekan-rekan lah sadayana. alhamdulillah tapi itu siganya Alhamdulillah. tuh alhamdulillah berarti cincin ini mengandung positif pisan nya urang Hei. Oh, ada. Ieu ge sami pici daun ieu. iya mah Rayuna bapak Iya, Bah, iya, Bah, iya, Bah. Rayuna abah Palingan sami kemunya. Bade tumaros ayah jadi jika namanya baris ditaroskeun. Taroskeun. Kumaha ngabagi waktosna kan abah mah ieu teh ayeuna teh seniman, seniman Ya. multi talenta. multi-talenta Sadayana digarap. Mohon. Mohon. pejabat ongkos Laras pisan kumaha Pemerintahan, ngabagi waktosna antawis dina Seni. dinas muhun, dinas di desa sareng seni gitu. Nah, perkawis waktos mah dari abah mah teu tau dina seni, teu ngajakeun dina seni. Mau ngabah teh panginten naon istilah nama, ngabingbing barudak lah. Ngabingbing barudak aya dina seni makan gitu. Termasuk panginten sekali-kali mah di mana aya acara hajatan-hajatan rekan-rekan sadayana sok selalu hadir. Urusan masalah damel, urusan masalah padamelan dinas di pemerintahan itu nomor utami. nomor utami Nomor hiji kan gitu. Ieu mah paling selang-selangna kanggo refreshing lah dina seni mah gitu. Mohon. Sabari upami teh mah rada-rada nyantai sok ya, taos berkarya lah di dieu. mohon Ieu deui we abi mah data can jol wae. Ntar mau beli bade pertasan ka abah atau napi ka putrana abah atau napi ka arrangerna abah Abi bade tumaros ka putrana. naon tah Sana mina teh? Akin-kin. Akin-kin. Akin-kin teu reuas gaduh bapak kieu. make jeung reuas kumaha ieu teh urusanna Nya sanes. Reuas teh kitu. Kieu kumaha maksudna kieu kumaha goreng mah. Sanes goreng. Sanes goreng. Bapak ieu mah jeung kasep. Wawasanana sae. Ya. Wawasanana sae. Kakidulna kakalerna ceuk paripaosna mah saur sepuh teh mah. Entot oge nya saur sepuh. ya Glegok kokon kan leg non eta teh Legok tapak genteng tah eta karek. legok tapak nu dieu tah naon nu bieu teh sebutkeun atuh kudu bener nya legok tapak Genteng kadek. cukang genteng gitu entot mah aya ikut BNS kada aya ngomong balelo nya nyari abi mah nya nyebutna naon eta encep kumaha adanya abi teh nya janten kan hari nu patarosan teh dintut mah nah reuas eta pinteu gitu nya kayak kang abi mah moal reuas tapi reueus sareng bersyukur pangintennya intina mah margi naon nya teh sajanten panutan kang abdi gitu dina naon kasibukanana anu sakitu eyeubna gitunya nya tapi hanya tiasa ngabagi waktos kedah kamana ayeuna kedah kamana naon kegiatanana dina waktos-waktos tertentu teh tiasa dibagi-bagi teh eta panginten janten panutan kang abdi da moal tiasa dugikeun ka sukses sapertos ayeuna upami teu tiasa ngabagi waktos untuk itu. Laras pisan. mau seperti berarti ku ayeuna mencintai padamelan kurang sadayana entot mencintai
cinta. Cinta. Awas dicolok gua cinta masuk. Aduh, abah pokoknya mah simkuring mah. Daripada top pertarusan ka Ranger. Oh, Ranger kepali atuh nih. Tanpa panasan kade ah. Kempes. Ranger, abdi berkaitan aya pertarusan sakedik kanggo Aeman pengintennya. Aeman kan selaku Ranger. Anu naon rupi tadi menuju magarap album naon bah? Hanjelu anu bae diluncurkeun 2018 ya. Kompilasi bah lebatna atana pi. Insyaallah album single Samantawisma. Single Samantawisma. Aya nu non teh. Aya nu sesah teu kanggo ngaransemen payuna atau napi di nanti interlude atau napi di endingna Prosesnya masih pasti rumitnya pasti rumitnya pemiina di busuan iya kutekunnya banyak kutekun ku yakin nyata nyalira atau napi bantusan tirekan anu sani kerja bareng tah berarti ku ayeuna kerja bareng teh membuahkan hasil Gotong royong. sabi lulu tah alhamdulillah Saheui enak sareneuk saiga sapihane ya sabobot Tuh, iya mah. Hayang tepang sareng abah teh sesah anu waktu tadi disebatkan ku tuang putra lagi pengennya ngabagi waktos di pemerintahan sareng dina senena oge sesah waktu kami hoyong pangan ajami sama dia abah tapi alhamdulillah ku aya waktu teh dia di barangan pangenten ku aya rezekina simkuring teh nepangan abah di dia ngaraos bingah pisan haturun pisan mudah-mudahan abah sehat salam amin saya gitu penginten pemirsa YouTuber di mana wae ayeuna tong hilap oge nya subscribe dipencet eta tombolna kanggo pemberitahuan video anu salajengna soalna gratis nyapitnya pisan tong hilap oge like-na share komen oge tong hilap di subscribe channelna Abah Wikwiw official atau napi channel pokoknya mangke di pasian terang ya linkna di handapnya kami ya komen atau asa-asa komen wae tadi anu paras dibikin kusim kuring pertarusan di para YouTuber sadayana rorompokna Bapak Kades di paling mana ternyata di Kampung Cimentri Desa Baros Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Alhamdulillah pengennya aya hiji deui naon atuh aya hiji teh naon ya dikurung kala bahayanya lagu aya oh aya lagu hiji hoyong lagu Fitri nya ya insyaallah oke di pasian ku hoyong entot oke naon gegeberan teh harirang lapar entot mah tabah abdi teh bah namanya teh nuju ka dieu sareng ieu sareng kitu teh lompatan teh menak sareng ieu sentot ya tapi alhamdulillah teh bolos poeana mah kalau kamari mah bolos jeung bolos batu sekolah ieu ngadu kaleci bahaya kamari mah bah di ka sepatuna teh sisirangan anu dicenakna teh kirina hungkul anak aduh ieu mah tah panggilna sakitu bah siap disimkuring apa siap atau non ulah jantan wagalan ngomong banyak simkuring mah sebagai ngatur pisan abah antum di mah kalau pribadi simkuring mah jadi mudah-mudahan ya aplikasi harapan mah ti abah sakedik panginten kumaha bah ya kan tadi kesebat bahwa abah mah merenang pelaku seni lah lain tokoh lain inong abah mah pelaku seni pecinta seni sama lah pangintennya sadayana tah ieu mah ka dulur-dulur YouTuber we sadayana utamina mah ka para nonoman ulah rek gengsi ulah rek era tah memulai seni Sunda gitu memulai kurang sadayana itu mah tina naon rupa bidang seni nama kan gitu anu penting mah pan maju jeung munurna hiji bangsa gumantung kana budayana sewang-sewangan tapi supados maju ieu daerah supados maju ieu negara sok perkuat budayana kan gitulah dugi ka jati ka Sri Kujunti ari seni dengan dipupusti ari seni urang nyalira ka lulung eta we ti abah mah merenang ka dulur-dulur YouTuber sadayana detik tapi 4 repeat jantan kebanyakan emang gitu bah murah kali ayeuna mah ninggal komo tapi ka terjun apa calung teh majarkeun gengsi
Karena kan sesuatu musik pop, musik rock, wah pede. Lain ulah bisa. Tah, Kalangan musik-musik modernnya, Iya. musik-musik nasional, yang lain udah bisa justru sok gali dan gali berkarya ngan ulah po karena Purwadaksi Purwa. itu Purwa wiwitan daksi nalakasan tak urang mah urang Sunda Dah. ulah gengsi ulah era itu bete abah mah Gitu, keur ya, para Abah. nonoman nya itu orang Sunda kan tenang. kan tenang. dia orang Sunda itu orang hutan Orang hutan, orang tersisih. gitu. Kang Was atau non. Begitu aja gitu para wargi YouTuber di mana mayana tong hilap oke nya subscribe. Oke pangitan Bobil perterusan di para YouTuber sadayana kartun komen. Oke insyaallah pangitan lain waktu simkuring dasana pangambi ka rompokna Bapak Kades yang disebut Abah. Pokoknya mah berkarya dan berkarya. Dah. Amin. Sakitu pangitan para wargi sadayana Bobili segar simkuring cuman ka anu lepat ataupun sadayana ketepang di dina season anu salajengna. Atas Fitri, atas Abah, cekap. Sakitu nu kebiasaan pangitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yo.